Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tebang dangudinya sareng simkuring Mang Nanang ayu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Ayeuna teh dina seri anu ka-13. Bang Mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun burung Wanci peuting sumanding kayaan di lembur campak sabagian pangeusina geus ngarampi di luar geus eueuh anu lar-lar liwat. Ari lain nu keur ngaronda mah katingali sababaraha urang keur ngontrol we ngaronda di sisi lembur pilih genti aplusan jeung pada baturna nu dedengan lembur atuh salaku pupuhuna teh dipupuhuan ku si Acim Pak RT kitu di Aki Jai maranehna mah maraba bedil kahade euy ulah nepi ka kacolongan bisi eta bagong teh nyusup ka jero lembur. Oh kapan ngabahayakeun ceuk Aki Jai nu kabeneran bepuhuan abringan eta ronda. Ingetan ka anak buahna, nya ke urang kudu taliti jeung waspada bisa wae bagong teh teu kanyahoan asup nepi ka jero lembur. Inggis kuring mah mun nepikeun ka asup ka jero lembur teh aduh maka ngaganggu warga lembur ngabahayakeun kasalamatan yeuh ceuk si Koji. Manehna nganyakeun yen sieun we cenah teh bagong teh asup ka jero lembur ngaganggu kasalamatan warga lembur. Alah nya euy inggis we nyaho-nyaho salah sahiji bagong teh teu kanyahoan asup ka tengah lembur. Kumaha mun nyuruduk warga lembur wangkaning susuhungna teh cenah. Mun diseukeut jeung bagong teh gerede pisan matak cilaka atuh disuruduk bagong teh nya ki. Oh nya kitu. Urang kudu terus patroli we. Ulah nepikeun ka kaliwat tempat-tempat anu sakirana bisa dijadikeun asupna eta bagong. Hanyalah tapi moal naon kitu ki kumaha mun urang kasanggup jeung ngrajana eta bagong wangkaning waduk cenah nya ceuk si Koji harita tumanya deui. Eta pisan nu disalampangkeun ku Aki teh sabab rajan Aki mawa bedil moal aya hartina euy sabab rajan ditembakan oge tabagong teh moal teu rak ditembak. Alah kumaha atuh ki najan kapanggih kalabahanana kitu. Wah ya kalemahanana meureun ki ceuk si Darjan manehna penasaran cenah bisa wae cenah eta bagong teh boga kalemahan. Eta pisan nu keur dipikiran ku Aki teh. Oh naon atuh kalemahan teh nya moal kitu kudu ditembak siritna mah. Tah mun ceuk panggih teh mah tembak we siritna lah sugan we teu rak atuh ki ditembak siritna mah. Ih nyatang tu weduk ai ceuk dewek mah euy kangararan bagian kulit jeung daging pasti kabehanana weduk tah kitu euy. Tapi ai ceuk kuring mah kalemahan teh dina panon geura euy ceuk Darjan mah pamikiranna beda jeung Koji kitu deui Aki Jai. Bisa jadi cenah kalemahan teh dina panon sabab ari ku kulit jeung daging mah kapan weduk. Tah bener oge caritaan teh euy tapi kapan panonna ge pasti aya kulitan atuh euy. Ih oh montong kalopak panon nu tembakna tuh euy kudu pas keur beunta we tah. Jadi nu kudu ditembak teh bola panonna kudu jadi sasaran tembak sugan we bisa ditembus ki. Oke nya bener oge caritaan maneh teh euy Darjan. Oke we wang cobaan ku Aki lamun parang panggih ku Aki rek ditembak eta panonna. Tapi yakin bakal keuna kitu ki dah geus bisa nembakna moal nyalahan. Ih montong cangcaya ka dewek deuleu sabab Aki kungsi jadi panigaran. Kapanan dulu untuk panigaran Aki teh bangna kapilih ku si Tuan Jenik malahan di bahanan sanjata oge sabab Aki mah geus boga dadasar.
Oh, baik atuh Ki. Dik kitu mah. Alah, jadi penasaran Ki. Boga kehebatan kumaha dina nembak Ki. Ceuk Darjan mah penasaran karena kehebatan eta Aki Jai dina nembak. Ih, Aki mah hebat Jang. Kungsi Aki teh nembak mencek dina jarak 100 meter. Oh jadi nembak mencek 100 meter. Tah gitu. Najan mencek na jauh ku Aki teh dikeceng we. Nah, ari barang dikeceng rek ditembak ku Aki. Alah, beunang mencekna Ki. Ya eta maleset. Lain mencek anu beunang tapi kalah ka awewe. Tuh pamajikan Aki nu ti heula nu geus cilardunya. Kalah ka eta we nu beunang dikeceng teh. Ditembak gitu. Sabab nalika Aki keur husu ngeceng aya nu ngalang ge warawan wajah geulis. Dia kapaksa Aki teh teu jadi nembak eta mencek. Kalah ka budak eta awewe we bisi kaburu jauh. Tapi kabeunang nan bikeun ka dikiwin tah kitu. Alah, bengbatan atuh si Aki mah. Bahaya Ki, kumaha mun pangijeng Raja Bagong. Pas rek ditembak keur dikeceng Aki teh nembak Raja Bagong. Tapi kabengbat ku nyirana, terus ngudag-ngudag ka imahna, wan cilaka atuh. Ih, eta mah baheula Jang. Ya moal atuh ayeuna mah moal bengbatan. Rek ditembak we eta Bagong teh bisi ngabahayakeun. Geus nembak Bagong kakarang ngudag awewe. Lamun nyaya teh kitu tah. Geus hayu urang nguriling deui ye. Kalebah ditu itu. Cek eta Ki Jai ngajakan ka baturna dikeun neruskeun deui ku kurilingan. Ring bae sararea teh neruskeun deui ngontrol tempat-tempat anu sakirana dipake asup ku eta Bagong. Barang tepi kalebah kidul pasarano gejeng abringan di pupuhan ku si Acim. Bok, atuh si Acim teh cacarita. Kumaha Ki? Aman nambah kaler? Yeh. Maneh geuning Cim. Oh nya aman Jang. Kumaha lebah kidu aman. Tanda-tanda nu nyurigakeun euy. Barkah Ki. Teu manggihna naon nu nyurigakeun? Tanda-tanda aya Bagong. Tapak-tapakna acan aya ge suku tapak suku. Eta mah tapak careuh Ki. Ceuk si Acim bejakeun. Yen eueuh tanda-tanda anu nyurigakeun aya oge cenah tapak suku nu kapanggih. Eta mah tapak careuh lain Bagong. Nya syukur aya aman mah. Hayu aya nama urang ka pos, urang laporan ka Pak RT. Kapan urang teh gantian patroli teh yeuh. Jeung ku Pak RT kitu di beuh kadaroji. Nya Ki hayu. Urang laporan bae. Barang keur jongjon, lempang we rek buru ka pos. Harita tinggal libatan rungkun. Tidak jero rungkun anu gorobas. Uguh we atuh sararea teh mah direwaseun gorobas. Gorobas. Geus teh gue. Moal salah deui cenah buah Bagong. Aya nu gorobas euy. Cikan batrean euy, batrean. Ceuk. Aki Jai teh batrean. Anya Ki, pang batrean ku uing. Barasat batere teh disorotkeun ka lebah nu gorobas. Barang di batrean teh brek katingali. Bagong anu sakitu gedena keur mencrong we netep seukeut ka abringan ronda. Alah. Bagong Ki, aduh, mani gede kitu, aduh. Wabah rajana teh Bagong euy, Bagong. Aya Bagong euy. Alah Bagong. Ceuk batur anu sejena. Ai geuningan Bagong haring Jang. Urang tembak panon aku Aki ye. Anya wong tembak we lah. Uru gancang tembak. Tapi nah kudu panonna Ki. Ih sugan we eta teh kalemahna Jang. Gancang. Keceng panonna Jang, sugan we beunang. Ceuk Aki Jai ngajakan ka si Acim pikeun ngabekaskeun medieuna. Anyalah urang tembak panonna. Di bedil si Acim jeung Aki Jai teh geus dikokang terus dikecengkeun. Nu jadi sasaran ti iwah ti panonna eta Bagong. Beukeur mencrong we. Bari katingali semunu ngambek ningali ka roda teh. Kawas-kawas anu rek nyururuk
ngan kaburu ditembakku Aki Jai jeung si Aji jedor bari dibekaskeun beneran pisan keuna kana panonna eta Bagong. Kena sia benang sia euy benang euy benang maneh teh euy tumerapna eta Bagong puguh we mata kaguri Nyai kana panonna teh. Eta Raja Bagong teh karasaeun panonna teh dipeurih untung we teu nepi ka katembus ku pelor oge. Panonna teu nepikeun ka bocos. Tapi eta Raja Bagong teh sadar kana kanyataan teh lah cenah warga lembur teh apareun kana kalemahanana. Gancang eta Raja Bagong teh manehna ngejat ninggalkeun eta tempat kia Cileng terus we kukurubutan di Numbala. Ai kabur udag cek Aki Jai. Ayo udag tong cari cing we sia teh udag Bagong kabur ayo udag cek si Aci ngajakan ka anak buahna. Tucung menjelang anak buahna teh dari udah turkeun udah lupat Bagongna sieun ku urang ayo tewak tewak asa nu moal jaring tewak ayo kendah tewak tinggal rajelang anak buahna bari aya nu mawa jaring kerek udag eta Raja Bagong. Tapi barang di udag puguh ke Raja Bagong ngelumpatna ka cidat tarikna sanajan dibeberik di teteangan oge di asruk kanu bala. Bagong itu boleh bisa ngaloloskeun diri teu ka pangiraratanana. Atuh Bagong anu lumpat teh harita teh manehna teh garandeg bali ka tukang sabelum ngadu udag teh katemong sajeroning hatena teh kur sacarita. Aduh panon aing beuring pisan buat apalun kalemahan aing geuningan bahaya geus kitu mah manehana geus apa kalemahan aing jeung geus kagunakeun di sanjata anu aneh dan naon cenah seperti dipake manehan anak buah aing teh. Cilaka aing kudu kabur kaya kieu mah tapi aing moal wakabalik kareung lamun can hasil manehan anjing-anjing nu aya di lemur sabab rancang aing bakal gagah sampai kanyahoan ku anjing-anjing kampung. Kitu ku aing kudu dipaehan kabeh kaya kieu mah cek eta Raja Bagong. Bari terus we ngorobasan lain balik di ka Pileuweungan tapi manehna teh sasaringkeran asup ka jero lembur. Alah ka mana tuh Bagong teh nya euy. Aduh tika susul. Alah tuh urang leklok napas geus cereh beak kitu jang. Nyaki aduh edan da lompatna dah tarik pisan si Bagong teh. Dia selebah ditu tuh lebah rungkun. Alah bang asuk deui kitu. Aki mah geus lungis teh jang teu kuat lompat aya. Kumaha lamun Aki pingsan aya. Geus we meureun da balik ka leuweung mah asup ka jero lembur lah. Ayeuna mah laporan we ka parete. Cek Aki Jai manehna mah geus teu wasaeun dipikeun teruskeun di udang Bagong. Ngadun ngajakan we laporan ka PRT. Anyaki lah. Tinggal laporan lah. Meureun moal balik deui ka dieu tah kabur ka jero leuweung. Ayo lah, urang laporan bae. Geus kitu mah sararea teh gura-giru. Balik we cenah ka pos. Barang tepi ka pos terus we laporan ka PRT dicaritakeun segala rupa kejadian nu geus kapanggih di sisi lemur. Tajan kitu Pak RT. Kaya lemur teh kadongkapan di ku Raja Bagong. Jika wae lain dari ka Raja Kebon tapi rek asup ka jero lemur. Alah kumaha tuh Ki? Aduh. Jadi kumaha tadi teh lompatan baik itu jika hareup Raja Bagong. Ih sanes Pak RT. Aki sapara kanca teh henteu lompat namun di payunan di sing hareupan kitu tah. Malihan mah eta Bagong teh. Di udah gue ku Aki sapara kanca teh lain kapan Rajana Bagong masa sakitu gagahna Ki. Sakitu wedukna moal sieun ku warga lembur. Najan di bedilan oge. Gila ras Pak RT. Eta Bagong teh lompat sieun.
Laras Pak RT. Abdi sareng Aki Nyai geus sasi teh mah kalemahan eta Raja Bagong. Aya naon kalemahan ajang. Eta panona ditembak ku abdi sareng Aki Nyai. Atuh Pak RT teh karah manehna teh ngahulang bisa jadi cenah. Ya oge. Eta Bagong ngumpat teh sabab beunang kalemahanan aja teh ditembak panona. Dah eta kalemahan teh Pak RT nya eta panona. Geus hasil ditembak nepi ka kabur oge meureunnan karasaheun. Sugan we nepi ka bocos da panona teh. Anya kitu kotan teh. Nya alus atuh. Ari kitu mah sugan we eta Bagong teh terus ka jero lembur. Tapi terus kabur ka jero leuweung. Ya mudah-mudahan we Pak RT. Tapi urang kudu iatna ya. Tetep patroli nepi ka isuk. Ulah bikin kabalang ya. Ceuk eta Pak RT. Mahena teh nyumangetan ka warga lembur jeung ingetan. Sakan terus we patroli mah cenah ngajaga keamanan. Sukses najat kabejakeun Bagong teh geus kabur ka pileuweungan. Kitu kayaan di pos harita. Sedengkeun dipipeureun Imah Haji Bandi. Aya nu katayapan we rekahna teh hati-hati naker. Malahan mah teh dimulkeun sora keteyep kawas anu ngadeukeutan ka pakarangan Imah Pak Haji Bandi. Katingali di dieu teh aya si Pleki we nu keur depa ngajaga imah. Tapi najan eta makhluk teh dimulkeun sora. Tapi si Pleki ceulina anu geus kalatih. Manehna teh ungah ringeul. Pang-pang nama ngambe. Aya makhluk nu datang kadinya. Juga tuh si Pleki teh cengkat, cekuk kegogogan kalebah hareupeun pakarangan. Gajeleng si Pleki teh terus gajeleng buru keluar pakarangan. Sabab kumanehana bisa sidik aya makhluk anu keur ticing we di antara belabegna peuting. Barang sidik ka eta makhluk gebeg atuh si Pleki teh mending gebeg. Sabab bisa katingali kumanehna teh aya sakadang Bagong anu sakitu gedena. Sihungna panjang jeung geus seukeut. Keur si Pleki mah moal kapalingan tinggal. Masih apal keneh ka eta Bagong. Nu tayalian ti Raja Bagong. Nu kungsi ngamuk di sisi kebon teh. Si Pleki anu biasana mawanian iwari mah dak nu madak murengkeun nembo Bagong sakitu gedena teh. Sabegeus apa kana wawasana. Ukur unur-unuran we harita teh. Sabot si Pleki unur-unuran teh kanyahoan Raja Bagong teh kaburu nyuruntul narajang gerakana teh cepet naker. Meh teh katuturekeun ku paningali si Pleki. Jerelat suruntul. Atus kitu deui si Pleki anu can cager tina tatuna. Manehna teh can maksima dina bisa nyikahan panarajang eta Bagong. Antuk nama panarajang Bagong teh geus teu bisa dihalangan deui. Keuna pisan kana sasaran, hiuk suruntul kia beres. Si huna nembus kana dada si Pleki, gaik si Pleki teh gagaikan, gebru namru. Dadana katobros ku sihung Bagong, getih masihan awakna. Teh ku silak kerjet si Pleki teh. Ngeleupaskeun Jawa alias paeh. Atuh ari geus ningali si Pleki paeh mah eta Raja Bagong teh kabur ninggalkeun eta lemur. Rek balik dewe ka sarakanana. Tapi memeh balik eta si Raja Bagong teh manehanana anuhun mapayan ka sakur tempat anu baroga anjing. Kitu deui anjing kampung nu aya di eta lemur mah beak dipayahan aku eta Raja Bagong. Pak Haji Bandi jeung Ibu Haji anu keur sareti berarti ieu sadar mun si Pleki teh geus aya nu mayahan. Kan isukna we gujrut. Nyaho-nyaho si Pleki teh geus ngagoler we di pakarangan di kana kaayaan geus dibugang. Kitu deui warga anu sejena. Pada kaget pacampur leuwas. Sabab anjingna teh geus pararae. Kitu deui anjing kampung anu laliar oge sarua. Tinggal loler we di ulah tempat. Buku kayaan teh jadi tanda tanya nah saha cenah
nugas maehan anjing teh. Dan bae dina tanda-tanda nama kawas kabeunangan ku barang anu seukeut. Aya anu budal badil we beheung eta beuteungna, aya anu tobros beheung. Kitu deui anu tobros dada. Alah ya anjing aing paeh kieu aduh. Aya nu maehan. Tapi lain aing nguku geuning anu baru anjing kabeh ge paraeh euy. Aya nu maehan saha atunya euy nu geus dalaka tah maehan anjing teh. Ya do ka teu aya do ka lah. Kuring ge heran lah. Nah, bet bisa gempar kieu anjing pararaeh ya. Aduh, bejana mah anjing Pak Haji Bandi kan sakitu gagah jeung gedena sarua ngagoler di luar pakarangan euy. Jadi nu geus maehanna teh luar biasa hebat lah. Udah sapenting bisa maehan sababaraha anjing. Saha atuh nya euy? Ceuk baturna. Aya nu gatoy gatoy. Urang tanyakeun we karona sugan harapaleun. Aya nu nyurigakeun da ka urang aya datang ka ieu lembur euy. Oh ya euy. Aya naon ieu aya naon? Ceuk biji harita teh nyampeurkeun. Bi, atuh apa? Loba anjing nu pararaeh bi. Mau tinggal loler di sisi lemur. Malahan mah anjing nu dipiara oge pararaeh kaasup anjingna Haji Bandi nya teh si Pleki. Ae bet aya nu aneh deui atuh nya. Anjing bet dadak pararaeh. Moal ngaracun gitu. Da eta meureunnan terasepan kana anjing. Anu ngaracun. Wah aja atuh ngaracun ceu. Ieu mah loba. Anjing teh lain hiji nu pararaeh teh. Malahan anjing kampung ge nu dilaliar tinggal loler. Ieu mah jelas anu maehan. Aya teh ku hebat maehan anjing dina sapenting. Bikin kagempar. Alah. Saha atuh yang maehan anjing teh? Nya ararareh teuing atuh. Si biji. Kitu deui kaayaan di imahna Pak RT. Barang nampa laporan ti warga lembur, yen anjingna teh geus pararaeh. Kaasup Pak Haji Bandi puguh we Pak RT teh kaget. Aneh atuh nya, aduh. Saha atuh geus maehan anjing teh nya? Ya manus delaka. Anjing saloba-loba dipikeun ka pararaeh. Ya lu kata gitu. Pokoknya kudu diteangan dia nu geus maehan si Pleki. Tega pisan. Kapan si Pleki teh geus puguh gede jasana ka ieu lembur. Dina ngajaga keamanan tina gangguan Bagong. Waduh. Si Pleki teh anjing hiji-hijina di lembur anu panggagahna. Tapi kiwari geus jadi bangke, geus paeh. Sarsuri rasaring ati teh mun can bisa newak. Saha nu geus maehan si Pleki Pak RT? Cek Pak Haji Bandi. Nuker laporan ke Pak RT. Nya Pak Haji, anu Pak RT lain si Pleki unggul geuning. Anjing-anjing nu liana ge geus pararaeh. Malahan mah lain anjing anu dipiara unggul, tapi anjing anu liar oge sarua tinggal loler ya. Aduh, aya mah atuh aneh. Eta naha rona teh bisa mangihan atuh. Pan sakitu lobana kontrol kayaan sisi lembur. Jangan-jangan di pos. Ih, kieu teh Pak Haji. Beuting teh. Kuring sararea teh mangihan Bagong di sisi lembur. Menang laporan teh jeung si Acim. Malahan mah cenah Bagong teh mangrupakeun rajana teh ya. Ngan bae kaburu kapanggih. Kudu jaga. Nuker kontrol ngaronda tak kitu. Malahan mah menang ditembak eta Bagong teh nepikeun ka beunang panona ngarupakeun kalemahanana. Eta Bagong teh kabur we ka leuweung. Udah ku warga lembur teh beunang Pak Haji. Tapi ari jalma nu nyurigakeun mah eueuh ieu teh. Aduh. Jadi kitu nya. Wah. Eta raja Bagong teh teu tulus balik ka jero leuweung. Tapi manehna teh maehan anjing nu aya di lembur. Bisa jadi. Nah, tuh kecolongan. Ih, eta oge satu tasna kejadian ya terus dijaga lembur mah. Malahan mah terus dikontrol patroli gantian. Uring we di sisi lembur. Paingan atuh paingan. Ngajaga di sisi lembur. Sedangkan di jero lembur. Eta Bagong teh meureun
geus bublus asup. Malah lu sasi maihan anjing-anjing di lemur. Aduh, nya bisa jadi gitu Pak Haji. Aduh. Alah. Bahaya tuh gitu mah. Nah, naon maksudnya eta bagong teh maihan anjing di lemur. Cik Pak RT jadi ngahuleng maneh lagi kaget. Heraneun. Nah, naon cenah maksudna Raja Bagong? Bet maihan sakur anjing nu aya di eta lemur. Alah, nya naon anu maksud eta Raja Bagong teh? Alah. Yang geus we eta Raja Bagong teh boga rancang lah. Keur ngayakeun balitungan ka urang lemur sapaka. Bisa jadi, itu bisa jadi. Urang teh kudu waspada Pak Haji. Oh ya, nang mah Pak Haji kudu ngiring ya. Dan jaga keamanan. Kapan gaduh senjata sareng tiasa nembak. Tenang. Keun we mah Pak Haji rek milu lah. Lamun seuk kapanggih, jeung bener eta Bagong geus maihan siplek ge moal diberi ampun. Hanya hari kuring mah boga kacurigaan nya ku eta Bagong Pak Haji bener. Sebab ningali tina tanda-tanda nama di tatuna kawas ku benang ku barang anu seukeut kan bae ari jelema mah teu mungkin keur naon maihan anjing. Kapan sakitu dijagana di sisi lembur, lamun jelema mah pasti bakal kanyahoan atuh. Jeung lamun ngalakukeun tindakan kajahatan beureun kanyahoan aya nu kapalingan atawa kumaha. Kapan ieu mah aman, ku anjing we nu pararaeh. Bisa dipastikeun ieu teh alatan Raja Bagong. Cek Pak RT. Bener. Si Bangok Raja Bagong juga mah di podarana teh tah. Si plek jeung anjing saja na. Si kurang ajar. Pak Haji kudu males pati tak kata Raja Bagong. Alah, kurang ajar. Keur kitu teh torojo si Acim kitu di Aki Jai. Sabarena teh ngadenge laporan di warga lemur anu sajana sarua cenah anu keur gujrun sabab loba anjing anu pararae. Sampurasun. Rape sok kajero. Aki Jai jeung Acing beuring. Jak kuring. Sok kajero ya. Alah. Sok kajero. Keur ngobrol ibu kita laporan ieu teh. Hihi, laporan naon Pak Haji? Ye, teu apa? Ye, teu apa ya naon gitu. Si plek ieu bae. Aya nu maihan. Oh, muhun. Kapan sakabeh anjing di lembur teh dipaehan cenah nya, aya nu maihan kitu tah. Alah bet aya be kitu kajadian nu arana deh teh. Aja ya teh ki. Kuku ieu teh keur ngobrol. Kawiri-wiri aya Bagong anu dek datang ka ieu lembur. Nah, bet aya kajadian anjing pararaeh teh ye. Moal kitu ku eta Raja Bagong ki anu penting diubar-ubar. Dah bisa jadi. Tapi matak aneh kapan diundang teh sidik teu kapendak. Kawan anu kabur ka pileuweungan. Tapi najan kitu bisa wae eta Bagong teh nguriweun. Manehna teh asup rerencepan ka jero lemur. Tapi naon maksudna atuh bet maihan anjing di ieu lemurnya? Teu kaharti tah kitu. Lamun nya rek balitungan ka urang lemur. Beuneuh anu diincer teh jelema we tah kitu. Nya puguh ge bingung ya. Nah, bet maihan anjing sagala rupa tuh. Ta Bagong teh. Wayahna we ieu mah. Keamanan kudu rada ditingkatkeun ya. Urang kudu leuwih waspada, bisi-bisi kacolongan deui. Penting tadi anjing bararaeh bisa wae ge mah warga lemur anu jadi korban. Kapan cilaka ye? Cek Pak RT ingetan. Bisa wae cenah. Anjing anu jadi korban dina penting eta mah. Tapi tangara bisa bae eta Bagong teh ngalakukeun tindakan anu bahaya. Bisa wae maihan jelema urang lemur. Dah eta bisa kudu dijaga teh. Bisi-bisi eta Raja Bagong teh ngayakeun tindakan maihan ka warga lemur teh kitu. Lah bahaya. Pokona penting ge Pak Haji bakal ngilu ngarona. Diuber lamun seuk aya eta Raja Bagong kapanggih ku Pak Haji moal diberi ampun. Bakal ditembak. Sumuhun Pak Haji. Ngan bae upami ditembak awak nama mah teu rak. Kaban sidik waduh. Waduh kita ditembak kumaha tuh mata kebangna eta bisa kabur gitu. Sieun ditembak ku Aki. Ih, ku Aki mah ditembak panona eta Pak Haji.
Nya panona pisan kalemahan eta Bagong teh. Oh, alus. Ari geus kagelja kalemahan mah dikeker ge malah. Dikece we eta panona teh. Sugi gadoe nepi ka bocos malah. Ya mudah-mudahan we eta Bagong teh. Nepikeun ka bisa diunggulan da kitu. Geus apa kalemahan ngan bae. Lamun nya eta Bagong ngaruksak nepikeun ka maya anjing tang tuh we. Tembakan di Aki jeung si Acim teh teu nepikeun ka bocoskeun eta Bagong. Ukur jeung sieuna eta Bagong ngungkul. Nepikeun ka kabur teh kitu. Alah bisa jadi. Tapi nu penting aya geus kalemahanna mah. Mun bagi jeung Bagong teh mah warina rajangga urang pasti bakal kabur. Tah nya Pak Ji. Ari geus apa kalemahanna mah tang teu eta Bagong teh bakal leuwih hati-hati lamun hareupan jeung urang teh sok kumaha nu marama bendil. Nyakeun we atuh sugan wah kajadian naon-naon ngalamun urang. Kan omat we penting mah kudu ngaronda deui ya. Bangga. Iya keun we. Ati jeung si Acim mah pere tah kitu. Itu kayaan Pak RT jeung warga lembur. Aduh sejen. Kemarin hati saya gak diri pikir gak jaga keamanan lembur sabab di lembur tinggal kaya kejadian anu kucrut nyata. Bagong tinggal mayahan anjing anu sakitu loba. Kata kayaan teh kanyawan oge ku si Selun. Manehana teh nu masa balik. Ngalauk ti walungan, loba jalma anu keur recok we ngobrol. Jeung baturna ngobrolkeun anjing pararae. Si Selun ge ngarasa kaget sama barang balang ngaliwat ka jalanan. Loba anjing nu tinggal loler. Alah. Loba anjing nu parae teu pupuguh. Aya naon penting tadi nya aduh. Tapi cenah Bagong gitu aya Bagong asup ka jero lembur dan kaburu ka panggih kurona. Lamun kitu mah bisa wae eta Bagong teh asup ka jero lembur geus mayahan anjing masalah deui sabab sidik kawas dipayahan ku barang anu seukeut ieu mah kan bae ari jelema mah asa teh mungkin keur naon mayahan anjing teu pupuguh. Anya cilaka tuh lembur teh geus teu aman tak ku si Bagong asup ka jero lembur. Aduh aya belah jeung si Selun manehna mah langsung kebat we lumampah muru balik ka imahna. Ieu teh baktos para teh jaga pandai. Cek heula urang teh jajar carita si Selun bala Siluan Bagudu kali urang teraskeun dina seri anu sahaja. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga